ya Akang? mangrupakeun romantika kahirupan euy. Oh gitu, Akang kaboga. Ceurik, seuri, Dari bunga, sedih, dahar, minum, sare, nyaring, init, cicing. sebut lapar. Untung, rugi. Lere. Nu matak loba pisan hijab deui di dunia ieu. Oh, tenang. Diuji na manusia terus-terusan. Hebat eta iblis. Kumaha Kang wake hebat itu? Di lain pihak mendingan terus-terusan supaya urang poho, supaya urang noyod. Poho kana pangbalikan, poho ka anjeunna. Supaya urang balangah Kang, bener. Nepi ka jelema oge loba nu katipu. Jiga nunya geuning itu Pangbibita nanti Kang. pangbibita panyingsieunan. Nepi ka bisa maneh mah nyiptakeun sawarga mamalihan. Lere. Bakal senang, bakal bagja, padahal ka itu nama digejebur. Luar biasa. Numatak cing ati-ati lebah dieu euy. Ieu kuring jeung kurungna bakal digiring. Anu geulis, anu kasep ngahiang duka ka mana. Matak dina lebah dieu kade euy dah. Pupujeun. Tong boro ari laing anu dibejaan ku dewek, deweke nu ngabejaanana loba teu jalikeun. Bener. Jujur jelema mah heuh. Bodoh poho balangah teh eta euy. Da ieu deuleu. Nu matak aduh eta hebatna agama maha benar Allah dengan segala firman-Na. Mun balandar majalemana nya. Tong boro make jeung kaitu teh maca ayat-ayat bari jeung ngamakeun ayat-ayat pangeran memeh ngamakeun oge kudu ditaudan heula. Perlindungan heula grepe. Nyalindung heula abdi ka Gusti tina pirang-pirang godaan setan di mana geus polos atawa geus tuwuh godaan di dinya pengabdian teh euy. Bakal murni pengabdian teh. Ai geus nyalindung heula mah heuh. Ras kana kalakuan anu kaalaman kudu disorangan. Anu katukang-tukang salah bener lolobana masalah. Oh, ada jeung ieu. Hirup dua tak we jelema make. Saja berarti ingat kana kalakuan sorangan nu kaliwat-liwat ingat kana domba di dieu mah. Mangganing omeaneun tandukna teh. Ka Abah Sumarna kitu ka Cibuntu. Bah pangomeankeun domba abdi bah. Abah Sumarna. Genteng bocor mah teu diomean dek tanduk domba we nu diomean teh. Oh. Kagungan Allah keneh teh domba ge euy. Tunggal makhlukna keneh. Tunggal makhlukna. Ulah teh nganiatan dek ngadukeun domba. Da domba mah sanajan teu diniatan oge peke kencarkeun ngarepek ka diaradu sorangan. Cuma diarahkeun supaya manehna jag-jag supaya manehna luhur hargana. Nya. Kaangkat pan daerahna. Kaangkat hargana. Model Garut. Umitina mah pan domba Garut. Dodol Garut. Garut mah loba produkna euy. Dodol Garut, jeruk Garut baheula. Dodol Garut, domba Garut. Cucuk oke cucuk Garut. Repek. Nu matak dina lembah dieu alus lamun ayeuna dilestarikeun di Bapak Bupati Garut magrinya. Unga camat ayeuna mah di Kabupaten Garut teh kudu boga ngukut domba. Nu aralus. Heuh da teh euy di udag-udag anu alus mah. Ningkatkeun prestasi. Ningkatkeun sagala rupa produksi heuh. Prestasi.
nggak nyeri hati di Giri Harjawe di Wetanan Giri Harja dipakai tempat runtah mabok sedangkan itu teh aya padepokan diluyuk kunjung daerah pariwisata mangke jadi itu aya desa wisata aya padepokan kari-kari pinuh kuruntah Iya, bener Kang. ya ngakuin cuma kudu berwajib kudu kumaha carana Nuna utama, solusina ieu mah nuna utama kudu jauh ke penduduk, Kakak. Wilujeng Tepang ya ka Pak Haji Purkon anu aya di Kariki. Pak Haji Sidik nuju ngawangun masjid. Pak Haji Sidik anu teh nuju ngawangun masjidnya. Mohon, Sarah. Didoakeun cing dugi karengse. Pak Haji Sidik mau enggak eta ge ngirim maneh ka dewek ge. Geten, Kang. Wajah ini. Abah Anen di Pasar Ikan. Ayeuna mah jadi ketua HPDKI sa Kota Madya Bandung. Sarah. Ngan bature anu meunang teh geuning. Dewek betara meunang. Akan we beren. Komo deui ayeuna teh euy bade mayunan konferensi Asia Afrika sakedap deui. Kenapa di Gedung Merdeka? Jadi dina mangsa lumangsungna konferensi Asia Afrika teh supados kenging bantosan ti sadayana Sarah. bantosan teh nyaeta tiasa ngamankeun Ya, kapan? ulah aya hal itu sinareng ieu Saya urang kudu reueus bakal kasumpingan semah ti luar negara luar negara. Hmm? Memperingati. aman tertib lancar masyarakat sadayana nya anu aya di Kota Madya Bandung Kabupaten Bandung khususnya Jawa Barat jadi pribumi konferensi Asia Afrika teh jaga harga diri urang harga diri bangsa Nambah baik lagi. temongkeun bangsa anu beradab sopan santun ramah tamah DP handap asor Laras. luyu jeung kapribadianana heuh Eta Kang. kitu teh pikir dina konferensi Asia Afrika dina tahun 1855 anu kakara 10 tahun merdekana negara Indonesia baheula Laras. Gedung sejarah. kumodalna kasumangetan warga Bandung khususna Indonesia Jawa Barat konferensi Asia Afrika teh bisa sukses baheula tah Baheula. piraku ayeuna mah heuh Dan geus merdeka ieu saena mah. geus merdeka 60 tahun Ya. pirak kudu eleh ku zaman baheula nya Tenang. Boga sumangatanana. sumangetna jeung sajabana ayo ronjat ke dina segala widang khususna ka urang Bandung ieu Sae. kitu ieu Bapak Dada Rosada Bapak Wali Kota Bandung bakal jadi pribumi Pribumi. Kasumpingan tamu agung. di kasumpingan para tamu di luar negara sok anguran produksi anu aya di urang teh temongkeun Bidangkeun. bidangkeun nya supaya manehna balik na masing-masing tempat teh aya contoh urang oge geuning sok mika contoh ke batur Dar. heuh alah ampun Gusti nu Maha Agung Tapi. ya Lah. di TPI unggal malam minggunya Nya. Disayogi. muga-muga we TPI tetep jaya dan produksi anu aya di urang teh temongkeun Bidangkeun. bidangkeun nya supaya manehna balik na masing-masing tempat teh aya contoh urang oge geuning sok mika contoh ke batur Dar. heuh alah ampun Gusti nu Maha Agung Tapi. ya Lah. di TPI unggal malam minggunya Nya. Disayogi. muga-muga we TPI tetep jaya Jaya Kang. nya Sayogi. kita ngagelarkeun kesenian tradisi khususna wayang golek Yang golek. Urang teh mah. di Bandung teh geuningan da loba anu potensi teh heuh Oh. boh Pelawak oke. pelawak sos teh SOS SOS ayeuna teh. Alhamdulillah pan mah. Nya. SOS teh semua orang senang heuh meureun kitu tah Mudah-mudahan ke juara. kameramen TPI tukang juragan Sugriwan Riwan. dikawit sadayana we ais pangampi dugi ka
karyawan-karyawati dugi ka sabtan TPI. Mudah-mudahan panjang yuswa ageng milik. Amin. Sehat selalamina utamina warga Pasundan anu simkuring ngawakil anjing ngahibur dina wengi ieu nepangan. Muga-muga anu tebihna anu caketna cing arageng milik. Amin. Nya parajang yuswa. Paguyuban Pasundan di mana-mananya. Larang. Nu di Batam, nu di ditu, nu di dieu. Di Bengkulu. Alhamdulillah Gusti Nu Maha Agung. Alias kesana swaktos seneng jaipongan katenan cobi ninggal heula Kayak kau mah hiburan raos pisan nindah. Tingali ke ratu. Coba. Kumaha? Suhun, kitu kahoyong mah. Kajian. Pamana pinyaluh mundak tunggara diri memenaku para diri Yang meja saking prawing silangan ya ampun ya kirena sekar pinuji
lampahipun ieu Bambang Erawan putra Arjuna ti Dewi Ulupi. Ieu ge. Kairing astra jinga dawala maksad lumaku kategak kusetra nepangan ramana anu nuju. Aya di tegak kusetra tatan-tatan bade mayunan Bratayuda. Memangnya Bratayuda parantos beja apa beja-beja. Satatar Madia Desa parantos kuninga. Di tempat tenana perang Bratayuda Kurawa Pandawa di tegak Kurusetra. Raja-raja anu bade ngiring ka pihak Kurawa ka Pandawa parantos sami siap siaga kakayaanna. Lampah eta kacarios ieu ti nagara Giling Wesi Prabu Kalasrengi. Anu bade malaspati ka Arjuna wireh dendam ramana kapungkur ditandasa ku Arjuna. Ngalet ngengkei ngabanalet umat-umat nyatang pina maksad ngahijikeun diri ka Kurawa. Nyaeta pikeun malaspati ka Arjuna. Di dieu kasempetanana Kalasrengi bade ngiring Bratayuda. Aya di satengahing marga sopana. Marga jalan sopana alas pringgandingan salah. Marbayaksa dina luhur cadas anu ngampar. Pengawakan jangkung gede si Mardada. Ewa si mulus kaya papanana pasemulir bang barengan upamangan deka sentak sengor. Enak kedengane pun bentrong alatria.
dia meletam sama semakai. Hingga. Ya. Aya jalan komo mentas. Bobok mangi gorowong aing hayang males pati ka si Arjuna. Ya. Ayeuna nying hareupan Bratayuda antara Pandawa jeung Kurawai. Tada teuing suka bunga nasang Nalendra Prabu Duryudana lamun kaula ayeuna ansub milu Bratayuda. Ulah kantos. Ya, padahal aing dek ngalah hiji anu ngaran si Arjuna, si Janaka Permadi. Pasukan? Iya. Geus erana. Parantos. Ayo, lumampah ya. Hige. Kula mangga. Salataka palintangan Padalaan Pangalutan Sanaga Ikan tungaran Kasayang Muamutan Banyak tinggal Duk berlambar Manusia ngaturkeun rebun nuhun laksa kati kabingahan. Nuhun kata pilu kompak jeung bari. Wayana ayeuna urang dikenangan di dieu. Da sagala rupa oge urang teh kudu nincak kana kenang heuh. Kudu nincak kana tatapakan. Lamun teh mah urang ayeuna hirup di alam dunya teu nincak kana patokan wasilaka. Tebih keneh Aden. Dina mangsa Bratayuda siap tempur kaula sanajan bijing pangawakan ngora keneh. Persanten da Aden mah teueuh di luhurna. Atuh. Darah biru ai kana Teng manuk teng bebenyit anak cengceleng anak merak kukuncungan pan kitu sanes. darah juang. Urang dipercaya kudu ngajaga cing sapinuhna ngajaga. Aha. Balalager Kang Agus teu marukana teteh mere juput. Allah. Sia security. Sok mangariskeun. Masih cara situ kita ngarona oge leos gaple. Gaple. Gaple nyabut sampeun batur. Dina zaman baheula geura dina zaman Arjuna Sastra Bahu. Ya. Zaman Arjuna dagang kahlu. Raja keur ngabenung. Pada korupsi waktu teteh. Di teteangan heula pan bang semantri sing horeng ka itu heula geuning deuleuh heula ka bapana. Aduh, ampun. Da jauh teteh ti puseur dayeuh teh. Bari ka karadi istrenan teteh. Nah, soalnya goreng batur teh. Oh, kudu jeung wiwaha. Kapojong ke Purwakarta nangan jalan ke desa pati bengong napani tak nangan godaan rasa elang hati di pasiri aturan negeri Soloyong
pasti Ari Kang Ian kebon kopi akiwa. di jari kedah di jari Nuhun masih kabeh sarang. kurang teh salah kulak keluarga salawat nasing sayoga ngarojong program negara panjingar ratu jara Nuresah ya sesekar niwang sakaya Gelang wonten ing satengah king marga satengah mangasta jingga Mang Dawala Katega Kurusetra tebih Aden Aya 5 kilo deui. aya panginten kana satengah dinteneun deui mah wah urang keur keun Den Mang oge ngiring kana kareta areng ataun Aden teh bari jeung teu dugi pan kaituna mah nanyak deui mudun deui Oh, kitu we. nanyak deui mudun deui berbabang kaituna teh Nanyak kudune kan semua. nya eta teh falsafah kahirupan teh kitu setiap panggih jeung tanyakan pasti panggih jeung pudunan pasti bakal panggih jeung datar panggih jeung datar panggih jeung warung tang ngopi we kitu di dunia mah itu Den keke mang dupi mang teh leres putrana Aki Semar incuna Aki Semar ai abdi mah ai ka Semar pun bapak nya Semar teh tuang rama sanes tuang heula ini adalah apa ratu den itu tong lah tong nyamu ai beuteung lapar mah Karena gaya meune. maksudna kumaha saurna Bapak Semar mah cenah parantos ngudag insan kamil mukamil. Maripat atuh. Teu kedah disaurkeun deui ku Aden. Da Semar mah tina bentukna oge parantos bacaeun. Nya. Eta mah kantun Adene maca diri Aden nyalira. Ulah maca teuing batur hirup magresok. Nyeta ieu oge. Kaula teh salarasna mah ieu teh acan tamat kapun bapa oge dulur-dulur anu aya di ditu kaula teh hayang ngudag ilmu nyaeta ngeunaan pangbalikan kaula mun eta mah cinekna mah asyati Allah mulang ka Allah kumaha prosesna ieu eta mah taroseun kapun bapa ge ah Ari sase. tos sase ai mang mah pokoknya mah mau asyati malainah ke malainah deui mah pokoknya mah iya Karek nepi insan kanyol kan. nah gitu Den lain naon make jeung nanyakeun pangbalikan ieu budaknya HD. Budak iya kayak begitu teh mah hade nanyakeun pangbalikan mah kudu apa tuh segala rupa oge da teu apa kana pangbalikan mah da linglung ka cuna genyong Kasasar. oh nya tak kitu gek siapa da muncul Raja Wisuna cecah Apan maneh na mimitinan jebut nyong, da kuring malai nyong dawala, heuh apan dawala teh monyong. Aya yang ngaranna. Duh, naon? La, naon? Kayaknya si saha?
Naon itu ngalet? Wah, anu bade ngiring ke pihak mana tah? Pasti bade ka Tegak Kurusetra teteh ngahijikeun diri teteh duga ke pihak mana? Tah urang mah urang api-api lalajo sarerea jong. Hai Satria. Ulah. Saha ngaranna diri teteh duga ke pihak mana? Tah urang mah urang api-api lalajo sarerea jong. Hai Satria. Ulah. Saha ngaranna upami persanten mah warang kaula teh Erawan. Erawan teu pino. Urang mana wan? Duh. Kaula teh ti Guha Wilis. Pangarsa nu pisalira, iya ngaran kaula Kalasrengi. Di negara Gilingosi. Urang Gilingosi. Pada hamun atau panggilingkeun padi gitu. Nya. Ti Gilingosi maksud teh tingali kaula mawa walantia balantam tabas semata. Kaula menang beja tidak menang dipercaya yen Pandawa Kurawa ayeuna dek nghareupan Bratayuda. Kula dek nanyakeun kesampean jalan ka Tegak Kurusetra ka mana? Atuh pamikir teu urang sareng we sareng kaula. Kaula oge sejabar ka Tegak Kurusetra. Ya. Atuh kabeneran bareng teu pino. Urang sareng we sareng abdi sing bade ka pihak mana ngiring teh? Ari anjeun pihak mana? Ai abdi mah bade nonton. Bade icalan dinu perang. Sugan anu perang teh lalapareun jajan ka abdi. Paling oge meureun dibeli ku panah. Ye, tuh kunaonnya dibeli nama. Da pejuang teh lain ngan ukur perang. Sanajan urang mere dahareun kanu perang. Aya lapareun mah. Sarua teh ke pejuang. Nah sia teh. Oh maksud teh dagang naon? Dagang boboko. Dek dagang roti bakar. Ai rotina pan beak kabakar, na risia. Pan disebut lagi roti bakar. Ai didagangkeunna arangna, arang roti. Namun itu nyari teh. Siapa? Ai kabatur nyebut nyari ai sia mun uyahan. Kula dek miluk ka pihak Kurawa. Oh, eta mah hak da ulah. Oh, sae bade ngiring ka itu ka dieu ge. Hak. Kaula mun maneh apa? Naon? Dina mangsa Bratayuda kumaneh pangnuduhkeun anu ngaran Arjuna. Arjuna lah? Ya. Sabab kaula teh dina mangsa bakeulakeun leutik bapa kaula ngemasing pati tu bakaning perlayakan jeung Rama kumaran si Arjuna. Can sudi rasa ningati lamun kuatan malas pati kanu ngaran Arjuna. Satria Erawan. Kaula jauh-jauh di negara Gilingosi dek malas pati kasih Arjuna sorangan tapi kaula dek nyumangkeun wala dia malah tamtama ka pihak Kurawa kitu sabenerna. Waduh, aduh dendam dulu ieu. Si Arjuna dek disiksik dian saya dicacak di walang-walang ku aing. Oh. Beden kalau kan dilawan ada cicing lah.
tuman saha nurek diala nyawaku sampean teh Arjuna tingali ieu kaula putrana anu ngaran Erawan saat sana Kangjeng Rama Adipati Arjuna kaula heula sok sing hareupan goh cilaka ieu anak si Arjuna teu salah hop segera pun hop segera turnak dewa engeran nafsu kagila-gila ya nafsu kagila-gila ya bangsat bapak anak waing di podaran urang perang giri gamana perang bagaimana Giri gamana? giri gamana perang 11 saling Oh iya gamana? Oh iya gamana perang 11 saling nempat dan nempat dan juga permana anak menak tunggal anak menak urang peranya kalau sapuk pulang tatu ada tulang pertiga walan dia balat ya anak si Arjuna podaran ayo waduh lain saurang teteh wah cilaka ini anu mana ngaran Erawan aya ge eraan Dok Tunggal heula ya sia mana dewek nu ngasuna ieu wah ya wah modar siap kurang ajar wah ya aduh aing melang kudu aku tilu kun lanceuk dialungkeun deuleu itu alah tolong tolong wah Gusti beunang ya Astra jingat dipun balang sareng dawala. Iya ge. Kalarosan Raden Gatot Kaca nuju naliti kaayaan wala dia bala tamtama. Iya ge. Boh pihak Kurawa, boh pihak Pandawa bilih aya hal-hal untuk diharapkan. Nanging aya nu cocorowokan ti palihwetan. Watek wantos Raden Gatot Kaca kagungan kakasih Raden Surya Pringga. Dukri wateknya. Nyaeta seukeut paningali kalayan kagungan Aji Sabta Pangrungu sanajan jangkrik di awang-awang bakal kadang Iya. hari-hari ieu dina Megadutamana Gatot Kaca ningali kahanap aya nu cocorowokan menta tulung lajeng nyerorot aduh salamet euy alhamdulillah Gusti nyang sang tangga balingbing ye Tatokeun Raden. alah aya Bang Bung Canar Golongan disebut panggung. aya naon ieu alah
Mari kejadian naon ieu? Ot, gula. Harudang dah kesalamat. Woi. Woi. Aka selamat. Selamat, Joy. Selamat, Joy. Dulu. Iya. Woi. Woi. Aka selamat. Selamat, Joy. Selamat, Joy. Dulu. Iya. Hari hilang selamat. Kuring mah. Ya no, atuh. Udah. Doh. Alah, Gusti Juragan. Bapak Panglima. Aduh. Mana we teh sanes Bapak Sulanjana. Bapak Panglima. Ya, sete. Aduh, coba ting Gusti. Mana we teh sanes Pak Ahmad. Ini Bapak Dandim. Alah. Mana we teh sanes Bapak Marsaka. Mangi kejadian naon maneh? Agak takung ti payun mah abdi teh ngahaturkeun Tribun ulah saketika bingahan. Ka agan teh. Iya. Parantos disalametkeun abdi kadua perkawisna. Agan bade laporan nguningakeun abdi teh parantos ngajemput tuang rayi. Saha? Raden Erawan. Di mana? Semua di pasantren jadi itu di Guha Wilis lah. Kumaha? Alhamdulillah. Kabantu nanging di perjalanan penak sareng anu bade ngahijikeun diri ka pihak Kurawa. Bade malas pati ka Juragan Arjuna tapi bade ngiring Bratayuda. Tuang rayi teh kula Bambang Erawan teh teu kuat panginten nahan nafsu. Ieu we cenah. Tong make jeung ngarah bapak aing gitu ceuk kasarna mah. Tah deuleu anakna. Waduh. Tuluy. Aing ngaranna teh kalah serengi kula sabala-bala jerangkung gede agan. Rupina mah Raden Erawan teh moal kieu cing tulungan agan. Di belah mana dah? Nuju di kepung wakul buaya mah kali itu. Ini. Ini lamat gitu ti bebet. Kabeneran si Erawan geus di kepung wakul buaya mangap geus leuleus kaayaanan. Didengkeh kuala dia bala tamtama tenawa. Kangjeng Rama. Laksana saturunan si Arjuna dek di baban ku kaula. Haling. Aing geus janji ka Kangjeng Rama anu parantos teu aya di kieuna. Ayeuna ku kaula dik disabeut tek di podaran eta si Erawan anak si Arjuna. Haling. Aduh, modar ya, hayang ya kurang ajar. Udah. Aduh, penastik tersayang tumampara. Geh, ieu Bambang Erawan ditugal jangan aku ieu kalah serengi. Bangsat, diuyup getihna ku aing. Waduh, tapi aing can puas lamun aing can bisa maehan si Arjuna.
kekeh ya hate sampuna cacak anak tugas di pedaran aing hayang maehan si Arjuna itu imbalan aing kemana dulu Andri jangan banget Irawan dah dia kang cebot dan waduh diri kat asam katut asalnya diri kat asam katut asalnya endira suka gila-gila ya anak suka gila-gila lajeng Raden Gatot-Kaca ngawatek aji Pansabraja Raja Musti Brayakal Palawatan Dentawi Sesa Sabta Penunggu Bajingring Tapak Nunggala ngamuk nuwak ngawik para dia balatam tamat tidak galak giling ngusik iyo dua andi ke mana? Nyata nyawa teuing. Saya kaula lansik daerawat. Ajar hutang pati berpati hutang. Aduh, ayah. Lesot kisah. Siap kurang ajar benang siap goblok jeung masuk jeung nyawa benang sia dihakan ku aing gede benang tumpuk Gusti ai nah teh asa ku aduh teu bocing di dieu tadi dinya goblok aduh ai asa ku kacida teuing tuh tobat nu Maha Agung kamalina ante teh heureui teh la ilaha illallah aduh mangawe teraskeun goblok aya teh sigeureun teuing aduh harap jang lain dek mah kumaha itu budak maot dulu Bambang Erawan sieun katempuhan buntu teh mau asa ku kacida teuing tuh tobat nu Maha Agung kamalina ante teh heureui teh la ilaha illallah aduh mangawe teraskeun goblok aya teh sigeureun teuing
Aduh. Hara ujang. Ada berarti mah. Lain dek ngakumaha itu budak maut dulu. Aku pakai ketempuhan. Bambang Erawan sieun katempuhan buntut teh mau. Aku pakai. Sayang Tomampara. Iya Prabu kalah serengitipun banting dengan Raden Gatotkaca amurasut sapisan sirana. Paman Arjuna nguningakeun tuang putra tiwas. Kayak kagak bener. Ayo. Membalaskan si akan bukan deh. Sakabina-bina teuing sia. Dalam Ya. kabina-bina. Ayo. Ketempuhan ku bapana. Katempuhan aing bapana. Mangkaning geus duh. Teu papanggih acan jeung bapana budak. Nepi ka kieu nasib. Naon teh tejang? Aduh. Dulur aing bae aduh. Dulur aing nepi ka hanteuna. Aya dulur aing nepi ka hanteuna aduh. Sing cenah datang ka eta si kurang ajar teh. Paingan ini dewas lalai menendek pondok kumul babaturan menang. Obat teuing dulur aing nepi ka paeh heula tah. Panena ke pondok kumur gitu. Pileleyan. Wilujeng itu Ke tepang-tepang di akhirat. tepang deui ke di akhirat. Heeh. Aya mana rek ka neraka dek ka sawarga. Kuring. Heeh. Dek ka Sumedang we. Urang Sumedang. Obat teuing. Nepi ka kituna euy. Heeh. Ya. Lan. Oh kitu we teh akang nya hampura teu sagarupa kalepatan ageng sumonten alit. Sami-sami Kang. Raden Bambang Irawan parantos mayunan tang Laras. tetepang heula jeung bapana. Sakitu we rupina ti akang hapunten tina kirang sareng langkungna. Sami-sami. Ieu lalampahan urang cekapkeun duwi ka dieu kemang tina tik Sidebaran Sari tutup lawang Sugotaka.